ba'dul ulama nyebatkeun berkah. Ya ahlak Rasul teh aya kaberkahan di Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teh tos pinuh ku rahmat Allah, Kangjeng Rasul tos pinuh ku barokah Allah. Ari barokah teh naon? Barokah teh saur ulama ziyadatun fil khair. Hartosna tamih-tamih kasayang berkah. Sapali jami ngamanaan berkah teh di mana gaduh harta seueur. Barokah. Sapali jami di mana berkah teh di mana naikna pangkat terus-terusan. Barokah. Sapali jami nyebatkeun kaberkahan di mana tamih-tamih ilmu. Barokah cenah. Padahal santang tos ibu gaduh kapungkur can gaduh caroge nikah weh jeung caroge teh. Dikersakeun kapungkur teh biasa-biasa caroge urang teh. Pas nikah jeung urang. Alhamdulillah. Barokah si akang teh ayeuna mah naik pangkatna oge. Tuh. Naik pangkatna sabulan tepikeun ka 3 kali naik pangkat oge. Oh. Ku bakating nikah sareng ngalahirkeun murang kali nomor kahiji eta rezekina tepikeun ka gampang-gampang teuing. Sakali gajian teh 100 juta. Oh. Alhamdulillah. Urang kali kadua nambah deui 100 juta deui gajina teh. Nu katilu nambahan deui 100 juta deui. Eta haben-haben ngan pas nomor kaopat jadi seuseut. Usaha jadi hese. Pangkat teu naik-naik. Ceuk urang teh naon Gusti bet budak anu katilu mah. Kalahkah jadi seuseut ieu. Ibu nyangka budak nu katilu eueuh barokahna. Tapi nalika gaduh murang kali anu katilu, ternyata ibu teh angkat ka pangaosan jadi rajin. Bapana nu tare ka masjid jadi getol ka masjid. Jigana mah kaberkahan teh aya nomor kahiji jeung nomor kadua, tapi ternyata kaberkahan mah aya di nomor 3. Cirina naon? Cirina urang kaberkahan teh ziyadatun fil khair. Nyaeta tamih-tamih caketna kurang ka Gusti Allah. Lamun tambah-tambah jauh ka Gusti Allah sanes berkah. Hartana lamun nyaketkeun ka Allah, hartana barokah. Pangkatna lamun teh nyaketkeun diri ka Gusti Allah, pangkatna barokah. Ilmuna nyaketkeun diri ka Gusti Allah, eta teh barokah. Teu harta, teu pangkat, teu ilmu, urang mah miskin, bodoh urang mah. Tapi anjeunna teh nyaketkeun diri ka Gusti Allah, tah kabodohanna kamiskinan eta teh barokah. Numawi aya ciri